Sabot gitu harita rentang-rentang katanya aya nu lempang di jalan nu deket buruan. Pangawakana busekel gode gerabok kumis kanel bedog nyolegreng na cangkengna. Lempangna bari ulak ilik ka sabudareun eta tempat. Barang jog ka deket pagar buruan harita kadenge cumarita. Kumaha Mang Wasih, di dieu aman teh naon? Ceuk eta jalma tumanya ka Mang Kosih. Aman Jang Bahro. Kadieu tuh mapi heula. Temal Mang Kosih. Atuh eta si jalma teh katanya nyamperkeun. Tah baku heula Jang. Ceuk Mang Kosih bari nemrakeun bakona. Mohon Mang hatur nuhun. Kalem lah nyimpang deui ka dieu. Sanggus nempuh heula Imah Mang Komad. Ceuk eta jalma bari lempang deui rek muru ka imah nu pangujungna. Eta jalma teh digawena purah ngontrolan imah warga pikeun mastikeun yen di lemur harumbangi aman. Nu saterusna pikeun laporan ka Pakuwu. Angkohna bae eta jalma teh kawilang nu ditugaskeun ku Pakuwu pikeun ngajaga keamanan lemur.